Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore-soreha, kumaha damang? Mugia sadayana sehat saterasna. Wilujeng tepang deui di pengajaran bahasa Sunda sareng Ibu Dewi di kelas 4. Dina pembelajaran dinten ayeuna urang bade diajar ngeunaan tentang kalimah ngantet. Sateu acan dikawitan, hayu urang ngaos basmalah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah hebat sadayana. Mudah-mudahan pembelajaran urang dina dinten ayeuna tiasa berjalan lancar. Amin. Tujuan pembelajaran dina dinten ayeuna nyaeta hidep sangkan wanoh kana kecap sareng kalimah pangantet. Wanoh itu artinya mengetahui. Jadi supaya anak-anak mengetahui kata dan kalimat penyambung. Oke, hayu urang tingali slide salajengna. Nah, naonnya ari kalimah ngantet teh? Kalimah ngantet nyaeta dua kalimah anu dihijikeun atawa dikantetkeun nganggo kecap pangantet atau penyambung. Yang artinya kalimat ngantet adalah dua kalimat yang disatukan menggunakan kata penyambung. Dina bahasa Sunda aya sababaraha kata panyambung atau kecap pangantet anu tiasa digunakeun. Di antarana aya jeung, jeung itu artinya dan. Ari artinya sedangkan, tuluy, selanjutnya, basa biasana nunjukkeun waktu. Saenggeus artinya sesudah atau setelah, lantaran, karena, jeung sajabana. Nah, itu adalah contoh kecap pangantet atau kata sambung untuk menggabungkan dua kalimat menjadi satu kalimat. Dina sawatara kalimah ngantet biasana nganggo tanda baca koma pikeun ngantetkeunna. Artinya, di beberapa kalimat ngantet atau kalimat penyambung biasanya menggunakan tanda baca koma untuk menyambungkannya. Contohna dina kalimah kahiji aya Neni indit ka pasar. Kalimah kaduana nyaeta Neni ka pasar poe Minggu. Dua kalimah ieu dikantetkeun jadi Neni indit ka pasar, basa poe Minggu. Nah, jadi letak komanya itu diletakkan setelah kalimat pertama. Setelah koma dilanjutkan dengan kecap pangantet, langsung dilanjutkan lagi dengan kalimah kedua. Jadi kalimah ngantetnya adalah Neni indit ka pasar, basa poe Minggu. Contoh anu kadua, kalimah kahiji Mamah nuju masak. Kalimah kedua, Bapak nuju sasapu di buruan. Nah, dua kalimah ieu teh dikantetkeun supaya janten hiji kalimat anu nyambung ngagunakeun kecap pangantet. Di dieu kecap pangantetna ngangge kecap ari anu artina dan. Jadi, kalimah pangantetna nyaeta Mamah nuju masak, ari Bapak nuju sasapu di buruan. Kumaha soleh-soleha? Dugikeun ka dieu ngartos. Upami aya nu bade ditaroskeun, mangga taroskeun di grup WhatsApp. Alhamdulillah pangajaran basa Sunda dinten ayeuna parantos rengse. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.